Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sadayana, alhamdulillah tepang deui sareng pidangan dongeng ti pangkos. Insyaallah dina dinten ayeuna baris nyandak carita pondok nu judulna Puasa Abah Suhada. Mangrupikeun carpon karya pangersana Bapak Haji Usep Romli Haim nu diserat ku anjeunna dina buku kumpulan carpon Hayang Panggih jeung Nabi Hidir. Dina citakan kahiji sasi Saupar tahun 1430 genep Hijriah atanapi sasi Desember 2015 penerbit PT Kiblat Buku Utama Bandung. Mitra dangu sadayana kumaha lunjeuranana ieu carios Puasa Abah Suhada sumangga urang sami Bandungan ku sadayana. Nyanggakeun Arif wasyakula kumaha nahasya atawa salah sabab beuteung lapar ari sungut ngabudah ku caritaan-caritaan rucah. Abah Suhada ngegerendeng bari nahan ka nyeri. Angen seueul sirah balideg. Awak panas seheaban, tapi dampa suku tiis camewek. Aduh, alah, ayeuna nya kicu bakal datang ajal teh. Abah Suhada hayang pasrah sumerah. Rumah saumur geus ngujur ka kubur ngan angger marojengja. Ras kana kalakuan salila ngukundang nyawa hampir 65 tahun. Asa eueuh nu pantes hiji-hiji acan keur bawaeun mulang ka kalangheunan. Ayeuna geus niat rek puasa. Saestu estuna puasa. Lain puasa ayakan sagala dihakan kawas bareto. Lain puasa lapar beuteung jeung halab-hab ti korong wungkul. Ari ceuli pinuh ku dedengean nirca, panon nenjoan kamaksiatan, sungut ngabamblangkeun kagorengan. Bet-brek gering, meneran rek tanggal 21 pisan, mangsa Lailatul Qadar mimiti lumungsur. Petingan 1000 bulan nu pinuh ku kahadean jeung mangsana nyieun kahadean kalawan pahala lipat ganda. Aduh, alah. Abah Suhada hahargungan deui. Nepi ka maodah pamajikanana nu keur kukumbah wadah urus saur norojol kanggon. Katutuluyan abahna? Maonah nanya. Sugan teh mah kokoloyongan balik salat subuh di masjid tadi teh ukur kabancan biasa. Orepat maonah ka dapur nyokot cai herang haneut sagelas. Ura giru asup deui ka kamar. Batalkeun we abah, yeuh ku cai herang. Engke urang ka doktor. Maonah ngasongkeun gelas. Leungeun Abah Suhada rek nampanan ngadaregdeg lilinieun. Maonah teu tulus mikeunna. Cengkatkeun sirahna saeutik, urang inuman ku kami. Abah Suhada usak-usak, hese nyengkatkeun sirah oge. Ongkoh lieur bumi alam asa muter kudang teh. Bakat kumaksakeun teu burung bisa. Song maonah ngasongkeun gelas kana bibir salakina, jergot duargot. Gancang nyerosot deui ngagoledag, ngarenghap panjang semu eungap. Ari nempo hayang bener kacibanan kieu. Abah Suhada rumahu. Ras kana hitungan umur ngukundang nyawa salila 65 tahun. Unggal puasa tara ngalaman bener, rumah saukur menang lapar jeung halab-hab wungkul. Itu oge kadienakeun. Beh ditu mah mindeng tara puasa, teu niat samemeueus.
Sakalian niat kudu bae bocor teu pupuguh. Puasa kula duka kumaha, nyaha menang fahla atawa siksa. Sabab awak lulus teu wala kaya. Ari pipikiran kemerkaan dosa ngabayangkeun sagala rupa nu dipikahayang ku syahwat angkara. Bari ngararasakeun ka nyeri, Abah Suhada mapai lengkah mangsa tukang. Zaman asalugina tumaninah puasa sangeunahna. Ras kana kalakuanana keur ngora unggal bulan puasa. Saengko jeung Jumat tukang sangu di pengkolan jalan ka pasar. Sanajan dina sorondoi warungna dipasangan spanduk, hormatilah orang yang berpuasa. Pamere di toko obat, ngajua sangu jeung rupaning kadaharan katut inuman mah teu eureun. Di subuh keneh geus melengseng seungit gurang goreng bangsa tempe, tahu, bala-bala. Katut lauk-lauk deungeunna sangu sejena, deungeun sangu sejena. Atuh isuk-isuk kudu ngaraliwat ka ambeuk seungit kopi, cirining aya nu keur nyanet wayah kitu. Urang mah ukur ngalaksanakeun amal soleh, nyayagikeun dahareun jeung inuman keur nu teu puasa. Bangsa kolot, aki-aki, nini-nini nu geus teu kaduga kuntal henteu. Nu puasana bisa digantian ku fidyah. Tinimang kaprak-kaprak masak sorangan ngabarubahkeun pangeusi imah jeung tatangga mending meuli ka dieu. Ceuk Jumad dihaenan ku imoh. Pamajikanana nu unggal bulan Ramadan tara eureun capek rahem, pedah keur kareseban cenah. Kareseban imoh teh ari bulan Ramadan mah campleng sabulan. Basa hiji poe diontrog ku ormas nu ngayakeun sweeping, Jumat teu kireum-kireum medal dalil. Apan aya nu dimeunangkeun teu puasa aden pamimpin ormas? Geura tinggal aya Qur'ana sing telik, nu gering, nu kolot, nu tokroh-tokroh jeung nu keur sapar nyanyabaan. Maridon aw ala safarin mun teu salah mah saur Ustaz Jailani. Tah ieu warung muka soteh nyayagikeun keur nu kararitu. Buguh bae barudak ormas nu marake gamis bodas jeung iket hejo teh ngabarige. Mo barang Jumat muluykeun caritaanana. Jadi emang mah muka warung teh lain keur nu puasa. Geuning tadi jiga aya nu keur ngopi urang dieu jag-jag ngora keneh. Hiji anggota ormas ngadebat. Apaan dina bab puasa disebutkeun nu teu wajib puasa teh budak can manjing umur atawa nu siwah. Pek we eta mah kaasup kolomana urang dieu nu teu anu lain keur sapar. Lain kolot tokroh-tokroh nu tadi ngopi di dieu. Jawab Jumad. Tungtungna ngabuntut bangkong, ongkoh pasukan ormas kaburu dihuit supaya indit ku komandanna. Tepira geuningan ku dalil deui mah. Ngeletem tah nu rek ngaburak balik warung sangu teh. Kieu-kieu ge aing teh sok ngaji ka Ustaz Jailani. Jumat nepak dada hareupeun biimoh nu keur samutut ku gehu. Ari aing dikolemkeun ka budak ololeho jeung nu siwah kitu. Abah Suhada harita ngurumuy ti kolong meja. Jadol teh karek saregot kaburu datang ormas. Tis manten we tuh, ganti ku nu anyar. Lewat ganti imoh, bisu kaburu si jawara kanceuh siwahna. Jumadnya kakak, tuluy ngagerendeng. Mujeunna tah nu parwasa ngahormat ka nu teu puasa. Di bulan puasa ka bulan puasa kitu peta teh 50 tahun tetebengan. Ayeuna tempo hayang eling brek gering. Pantesna malaikat Israel geus ngajega dina lawang para. Karingan ti wanci nu mustari maragatkeun nyawa manusia saha bae teu pandang bulu.
kaasup aing nuku batur kacelok weduk gagah rosa tunggul dirurut catang jirumpak. Abah Suhada merebai cimata 50 kali tahun ka tahun kula nyorang bulan puasa rumasya taraweh mindeng boboleh dabongan salat fardu oge tara ngarasakeun perlu zakat fitrah ukur apal ngarannya prak mah biheung kanu ngalakonan kewajiban saum ti barang gumebiar pajar nepi ka mata poe surup mindeng ngajejeleh dumih kungsi ngadenge babaran ajengan sakumaha pidawuh Rasul cenah rea jalma nu huntal hentel nahan lapar saukur meunang lapar wasana teu ngidu teu ngaler sabab salila nahan lapar hate teu daek valer dina pangwujud nafsu haliwu. Cingan urang balur abahna samemeh ka dokter ku ubar kampung heula maonah ngaragamang kana awak salakina inglidkeun bajuna lebah beuteung malurkeun ubar bari dampaleungeuna rada neueuh ngarancet laun. Abah Suhada peler ngararasakeun balideg bari ngararasakeun pangrancetna maonah rada aya karasana ngungkulan hea panas nu nyaliara. Ras inget keur budak kira umur 4 tahunan bunghak beuteung nepi ka bluk-blukan sadanang ka asak hese hitut hese ngising indungna neang emak paraji nangkuban ujang ceuk emak paraji barang datang terus kusiwal kana kanyut kundang nyokot panglai garing heg digayem diburakeun kana beuteung manehna geus kitu disangsurkeun lalaunan difirig ku sora laun emak paraji maca parancah cakakak dileuweung injuk talina bunghak dina beuteung hitut jadina eta mah kontan tina bujur aya sora ngadurut-dut nepi ka emak paraji rada ngajengkang mun mangke heula cenah bari nungkup irung boa ayeuna ge ngaborusut deui. Abah Suhada rada nyenghel ngabayangkeun maonah ti jengkang reuwas jeung bau tangtu hitut aki-aki bakal leuwih kintal tibatan hitut budak umur 4 tahun. Pangracet maonah tina beuteung pindah kana tarang dampaleungeunna sababaraha kali didolewakeun kana wadah ubar. Inget deui Abah Suhada teh ka mangsa budak ari ngalaman rieut kieu sok diubaran ku limun cap ganas limun sabotol teh dibagi-bagi saeutik sewang jeung dulur-dulur nu rongho ka enggon ukur ka bagian saleguk ge teu karasana naon geus nginum limun dibere pel aspro nu haseum ka bina-bina terus sare diharudung buni pisan rei bijil kesang cager weh geus kitu mah poharanya harita limun sabotol tangka ledis dibagi-bagi lain keur nu gering wungkul jadi mun hayang limun kudu gering atawa aya nu gering. Abah Suhada rada ngangluh mikiran kasangsaraan keur budak jauh tangen dibandingkeun jeung incu-incuna ayeuna minum limun teh sakadaek kungsi manehna nenjo botol jeung kaleng inuman ngabalatak ari si keneh aing mah baheula bibir botol limun teh nepi ka dilamotan nah ari incu-incu aing limun karek beak satengahna ge geus luhur weh ras deui kana panyakit nu tumiba ka barudak pantaranana baheula ukur bangsa budug rodek ololeho congek nu bisa diubar abet di lembur ku bangsa cikur jahe lampuyang katuk
jawer koto kahitutan tong tolang jeung sabangsana nu aya di buruan atawa pipir imah. Nya ari panyakit barudak ayeuna geus lain deui rupana ka incu-incu di Bandung budak umur 2 tahun ngalaman panyakit kelenjar getah bening teh naon ku hanteu. Tatangga masih baraya keneh ti barang brol orokna nandangan hepatitis jeung sajabana nu arane nu kudu diubaran di rumah sakit kota di opname malah dioperasi. Geus dirancet tarang punduk jeung tonggong dibalur ku ubar buatan maunah sorangan. Karasa rada longsong. Sirah teu berat teuing, dada teu nyeri teuing, asa rada ngajauhan deui malakal Izrail teh. Tapi teu mungguh kaitang ari soal paeh mah. Abah Suhada ngagerendeng deui. Sobat aing si Jamhur, bulan malen dirawat di rumah sakit TBC cenah. Alhamdulillah caget deui ringsik deui kana dahar mamayu. Karek 2 bulan di imah maot kasetrum. Nyolokeun istri ka nu kabarna nyenglet tuh geura boa aing oge. Sarekeun abahna tong rea pikiran ka ditu ka dieu. Maonah ngomekeun simbut ngabunian awak salakina. Apan arek puasa deui lumayan aya keneh salapan poe mamaleman. Abah Suhada ngagugu mancegeun niat dina hate. Mun isuk cager pisan rek cangcut taliwanda, rek puasa sanya-nyana puasa. Lain puasa sungut jeung beuteung nu dibeungkeut ku pageuh keur nyegah kaasupan dahar nginum. Tapi sakabeh anggota badan rek diborogod. Kajeun merod rek diborgol sina ngagojod tah hawa nafsu nu sok ngaberung teh. Panonna leleyepan, kadenge adan lohor. Kadenge hawar-hawar komat, teu lila hawar-hawar nu tadarus. Leuh pamiarsa. Waktosna parantos seet. Tipu rupina carios nu judulna puasa Abah Suhada tiasa kadugikeun dina ieu saat. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan, hapunten dina samudayaning kalepatan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag